jangan teh di saungnya orang tumpuk lah kadi coba. Assalamualaikum, Pak RT. Biasanya perlu Pak RT tuh. Oh, dia udah kuat. Siap Pak RT. Aduh, si RT laukna meni loba gitu. Biasa we, atuh kadi lembur mah. Aduh. Lain teh ieu aduh. Laukna meni loba kieu teh. Di cengcelengan we. Di kampung mah atuh meureun. Benernya teh nya heeh. Sakala daek. Tah bener kitu teh heeh. Lain aya naon di saparuas teh. Kieu teh urang teh kade teh aduh aya maksud maksud alus lah. Urang teh boga paniatan aek nyieun surat NA. Oh, emang sia laku kitu jeung surat NA. Ai si RT sok ngalucankeun dek. Man balama urang teh idaman ibi-ibi teh. Nya bener. Sok teh nyaho wae si RT mah. Nempo. Terus cuma enak. Jadi kieu teh aduh, ieu mah urang ngarek ngomong lah ke RT nya. Teh ai urang ayeuna bisa teh kawin jeung awewe salemur. Kawin awewe. Teu bisa deh. Ya, sa RT oge geus ngabadeg awewena geus loba. Komo maneh hayang ngawin awewe salemur, ya lo sugan. Kos kan bisa maraban teh. Kos ka ditu yo, kos ka dieu. Lieur salemur teh akeh lo awewena 100. Lain gitu teh awewe salemur. Teu bisa. Sia ngawin awewe salemur mah lieur. Hiji oge geus lieur, sateh hiji oge. Elo kumaha ngawin sia, ngawin salemur. Ieu mah Teh kumaha aing jadi lieur kieu? masyarakat itu yang Aing tanya di sakali di pokokna mah ini. Bisa teh teh. teu bisa. Ai si RT kumaha teh dasar eta geblog jadi ngalieur aing kieu jadi pusing kana bulu aing aduh. Di Suparupa laporan warga teh hayang ngawin awewe salemur wah edan keblag sugan sakit jelema teh ngawin salemur teh entong ning salemur aku aduh mana teuing we ngawin salemur mah penting ayeuna cos ka ditu penting ayeuna cos ka dieu saya teh geus loba awalna kudu salemur mah teuing we wakturna Suparupa aing masyarakat teh marab deui aing lah pusing